Kuningan kan haun manusia teh. Siah, bro. Pusing aingnya RT. Di mana pikiranna torek. Kumaha lamun dia kena tangkurak aing. Kabadag kieu. Kunaon karah? Pusing aingnya kasih Ipang. Sok murang maring kitu bisi tereh kolot. Sugan teh nyaho aing geus insap kana nyelot teh, ngan nyelot weh ka aing teh geus insap tong dialingan wae. Tadi ngomong selot bisi tereh kolot. Ayo, urang aya caritakeun. Ayo urang ka ditu. Ayo, Bro. Aya naon karah? Teu nempo sugan maneh mah teh, aing mah teu make kameja, mata keueuh kerahan. Sahan ngomong kerah, aya naon karah, lain kerah. Geus lah tuh ngebahas kerah, dengekeun. Yo, teh lumrah meureunannya zaman ayeuna mah jelema geus di luhur poho kan nu dihanap teh. Lain bahaseun eta mah geus teu aneh. Naon paros menang penting haseumnya nu maneh mah. Ya teh ngobrol teh kumaha, ngobrolkeun si Ipang, ngobrolkeun Paros, ngobrolkeun haseum, balik moal itu ngobrol teh. Yeuh reungeukeun coba urang ngobrol teh sing tarik kayak ngajawabna beh kadenge eta ku jejeber. Sok buru rek ngomong naon. Si Saripang ayeuna geus aya di luhur mah jelema teh tika poho kanu kieu patut teh tah kanu kieu patut poho teu cara keur balangsakna ka aing. Geus teu aneh karena ge jelema kenapa sifat robah. Inget teh baheula teh urang keur tiluan ninganannya eta sangu sapiring ku tiluan urang ningan. Rokok sabatang kutiluan, minum sagelas kutiluan ninganan urangnya teh harita. Tapi ayeuna eta si Saripang saya di luhur tika teu sugan ngareret-reret acan ka handap teh. Nya wa ingat we ning aya kadaangan saeutik kuat di riung kutiluan. Tah kitu teh ayeuna mah geus masing-masing we jeung urang teh manehna di luhur urang di handap. Geus teu aneh wah karena ge jelema naik saeutik we pasti robah poho kanu dihanap. Lain batur ieu mah teh si Ipang. Ari RT nyahoan teh naon anu diobrolkeun ku urang. Heuh pan itu kan ngobrolkeun si Ipang lain di tadi teh nyimak urang mah. Cek RT ayeuna urang kudu kumaha. Jadi kieu teh supaya si Ipang teh ulah cicing wae di luhur. Ayeuna mah kewajiban urang ngabejaan kana babaturan beh teu di luhur wae. Sok buruan tuh cetak turun. Tuh buruan. Pang. Turun seteh ulah cicing wae di luhur bisi labuh. Leheung-leheung lamun geus labuh teh bisa hudang deui. Nu geus oge ninganan malalodar. Lodar. Teh ulah tua. Inah ning di luhur mah. Ngalikeun nu handap teh meni asa leutik. Tuh. Geus Pang turun Pang rek poek geus magrib. Tong luhur teh bisa labuh ke geura. Heuh, wa, ayeuna turun. Keur geuna-geuna cicing di luhur di. Buru turun geus poek Nya cek aing oge ulah luhur teuing, labuh bakal labuh tong sok adigung mata oge jadi hirup.